Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patakeun deui sareng sim kuring berduaan ya, sareng Kang Wayu oge. Dina acara Tataros Kanangartos, Kanungartos. Kepohoan gitu aduh. Asa aneh orang ningali mana we. Gitu we. Urang negara itu tapi Allah makin kieu. Mana Abi pembeli itu eueuh siga pilot teh. ini di dia gitu. Ini hanap lah picture. Iya, makan mikrofon iya. Iya, ada simpan. Cik, cobaan. Cek. Oh, mana? Set nih lagi juga iya. Cik operator pesawat. pesawat telepon. Berarti tiang listrikna gitu. Apa gini lain? Kabel mana? Kusut, Punya kabel kaset kieu. kusut belah mana anak? Tetangga. Iya, siapa lah penonton? Kayaknya aya teman-teman Tataros Kanungartos rencangannya Kanungartos pamirsa setia. Pokoknya mah salam-salamna kanggo sadayana wae mugi sarehat khususna ka bapak, ibu-ibu. Orang kali nonton. Kasaha itu Boh Wanoja, Pamudana, Boh Randana. Rana aya Rana. kurana wae ieu mah Tapal dirinya mah. Tuh, itu. aya di YouTube jauh aya anu bageula teh pernah kesunamian ngaranna teh naonnya Rana Aceh Darussalam. Oh, anjir sisa Aceh orang lain. Eta mah lain Randa. Goblok. Teuing naon kita. Banda. Orang apa orang pura-pura teh nyaho. Banda mah tukang kali kubur teh aing ditu. Oh, eta mah manggana. Kenapa we? Berarti mah Cok anu mah salam-salam lah karena saya atur nuhun ka pamirsa anu tos nonton, anu stay terus di dieu itu di acara Tataros Kanungartos anu ti Cileunyiina, Cicalengkana, Rancaekek, Majalaya sareng Sumedang, utamina mah dugikeun ka sa Indonesia we. Oh aya sodong anjing. Oh nya euy. aya deui Tapi nya di Tasik sodong di leuweung Tasikmalaya, aya. Ciawi Tasikmalaya aya. Keluar negeri aya keluar negeri oge. Ieu teh siaran ieu teh tos dugi ka Pantai Gading ayeuna teh. Oh, Pantai Gading. Pantai Gading mah ieu. Bau belum. Nah, tekan tos oge nya ieu teh aya salam oge kanggo para barudak pabrik sadayana pokona mah dikungkeun da si sebatan hiji-hiji mah 2 jam bener. Capek atuh loba teuing dina gitu. Wah. Kita baca tuh. Anu utamina we atur nuhun ka Bu Sasti nu sok nginturkeun tuaeun. Nuhun tah ka Pak Imam nu sok nginturkeun gorengan. Salam oge kanggo Bapak Tio anu kamari ngintun kopi. Mandiri anu tos nyanggakeun liwat ka barudak. Aya Pak Ikin. Aya Pak Ikin kamari. Intun teh Nonton dugikeun ka akhir wae eta sadayana nu aya tuh luar wae. Halo, Mendana, aduh, turun oge aya Pak Adi, Pak Bambang, Bonita. Aya Parepar eta mah nonton wae tiap live aya. Ya, da eta kameramen da. Aya aduh. Sadinya aya hiji teh anu paling Anu terhormat Bapak Andi Suhendi, nuhun tos ngalek subscribe dina acara ieu Tataros Kanungartos. Iraha tuh bade ngitun tuangeunana. sok ngarakeun sieun mah Lamun lagi hayang jelatna mangan sieun mana dibereun. Terus hayang nya da salaresna mah da pandit teh lain kitu jadi eta teh kumaha nya ka supaya urang teh jadi lebih bener, jadi lebih maju. Mungkin ayeuna aya gunungan ujung-ujung ngambek teu pugu-pugu moal mungkin. Berarti gunungan ngambek mah urang nu salah. Tah eta intina mah kudu koreksi diri we lah ka urangna gitu. Nuhun ieu karena eta
kemari orang beli kuota mau ada koneksi wae sih. Eta mah koneksi. Oh, koneksi. Sampai ieu bakal ngalereskeun terus ya jawabannya saya. Slok tah. Nanya di dia beda bahasa teh. Beda bahasana. Meja kuda sarodar juku tungkul. Beda. Meja kuda. Meja kuda teh beda teh lobangna bau. Oh gitu. Kamari karek inget. Hari gajah bisa dijarkeun kulkas. Aja. Kumaha? Lihat teh ge. Gerbe jeung malian dikelihat. Gajah. Ulin emang gajahna ge. Mana? Jeung jero kulkas pada di keluar. Oh di jero kulkas teh aya binatang. Aya. Hebat segede kumaha eta kulkasnya. Pikiran ku maneh ku gelo, saya ku cager. Kayak cager lah mulai pikiran. Hari ieu teh aya bintang tamu cenah. Aya bintang tamu. Iya mah bintang tamuna ada spesial soalnya anjeun tos kasohor anjeunna teh sohor anu ngadirikeun ieu anjeunna teh ngadirikeun komunitas orang Sunda nu disingkat teh komus ya nah urang ieu we naon tampiling ulah ditampilin karunya urang gebugan ya tampilkan maksudnya gitu tapi engke geus iklan heula naon iklan heula pokokna mah tetap stay di Tataros Kanu Ngartos. Oke, pemirsa sadayana masih stay di Tataros Kanu Ngartos. Panggila, like, comment, and subscribe. Tah, Kak Asep. Dulu baik. Sare, apa yang jemput ya tadi? Jauh udah ya tidur tuh. Tidur di mana? Di Rancegek tadi yuk. Jauhnya? Jauh ya. 5 menit mah. Sudah ada 5 jam. Capek aduh. Kelari kumaha aya bintang tamu gitu cenah. Tapi yang dipanggil teh Kang Asep. Tinggal panggil itu udah gampang. Saya cenah majarkeun teh dipanggil ku Kang Asep pas sok areuna cenah asa dipanggil ku pejabat. Woi, itu pan Asep teh singkatanna emang. Asep teh singkatanna teh anak seorang pejabat. Si tamal. Asep teh lain anak mana teh? Anak naon? Anak hidup apa aing? Nah, Asep teh singkatanna teh lain eta. Anak semprul. Bisa. Dasar taplak meja. Di tempat meja urang mah. Naon itu? Akuarium butut. Bisa. Supados teu nyangkolong kana nyangkolong deui nyangkolong kana waktos. Urang panggilkeun ieu ayeuna bintang tamuna. Ketua ieu komunitas orang Sunda nu dirikeunna di Cipacing. Ya, Di Cinangor. Manggaan kerabat. Rok atuh udah. Tarik. Nah, gitu keprokan harinya. Oh, keluargeun. Main da imah mana ieu. Mah bebas teh. Bebas, serius. Dia mah. Kieu we. Puntennya. Angemik. Siap. Ini juga di rumah apa? Ayeuna teu mawa naon ka dieu teh? Itu kan eta kuping geus. Kumpul. Pas kan? Gitu, aduh. Udah habis kan Tiga ieu. Soman da ketua mana teh disebutna teh ketua apa ketua. Ya saya juga bener wae eta boga imamuna gitu. Oh, ketua Hari mangan tadi di jalan macet. Mogok macet di jalan. Ada imahna ieu pokok. saudaranya mana? Cici atuh. Itu seueur ngeroskeun imangan, imangan teh seueur pen di Arab Saudi. Dia aya nu eta abis hari mangan gitu. Lahir tahun sabaraha? Di mana? Saran kaping sabaraha? Ayana di mana? Pokoknya mah jawab Jeung tanggal lahir teh. nya Bebas sesuai KTP we. Identitas ngumpul we nya lengkap tapi asal ulah modal sih nu malkeun. Sesuai KTP we. Pan ke dibagi bakso sih ke kuina. Aya lah nasi kotak jeung nasi buleun. Nami teh ini teh aan balok teh Aan balok. Aan balok ngadengekeun aan balok. Saras waduh. Nggak bisa balok kita gimana balok maksudnya
kumaha itu teh. Nah, make dipanggil Aan Balok, Ari Balok teh. Nah, baheula perang dengan jelema make balok aya sejarah. Nah, jadi sieun pertama balok sih kana mah. Tong dibahas. Tong dibahas. Nyeri hate. Oh, Dicaritakeun mah sedih. Perih nya. Sedih kata. kumaha gitu, Pak? Nya tos itu. Terus Aan Balok dinya pakai apa sapabrik. Wah, pabrik menurut saya etek. Ya. Ari. Mana lah? Mana mah? Ada lah. Oh. Jadi Saya kayak asa tegang nanti. santai. Ngapain mas orangan? Santai. Dari mana? Oh, gimana ya teh? Asa teungeuna cicing. Sampai tuh jadi dulu. Geusnya. Itu mana lah kene kosong kene itu. Kenapa langsung kamera tuh orang geser ka dieu mah? Masuk. Itu tim kreatif betul nanya. Tah gitu tuh kan ngeureuneuhan cenah oge. Oke, Pak, kita sampai Tuh Pak, bae da mana mah ieu. kayak lah. Ngeureuneuhan kan cenah oge. Sok tuh, makasih. Korek nanya tadi saya cicing. Iya, jadi kumaha ya sejarahna. Kan itu kan ieu. Ya aing gede anjing. Nya dia lalu. Aduh, Jadi kamu mau seri. kaget aing jadi kasar ngomongnya. Sabar. Oke. Ya, siap. Kumaha ya sejarahna bisa ngadirikeun komus. Sejarahna panjang pisan eta teh mun telepatna. Krios. Wios panjang. Wios. Di antosan. Nah, mun telepatna tahun 2012. 2012. Tah sampai ka ayeuna Masih berdiri. Ini kita diuk. Salah. Kita diuk. Dia mangaan lain komus. Dia mah komus. Komusna. Enak tuh seberapa tahun berarti? Salapan. Gitu. Tah, gitu. Salapan. Salapan. Tadi disebut kan. Oke, nanti 8 tahun berarti SD namanya. Kelas 3 SMP. Oh, itu kelas 3 SMP Emang kelas 8. 8 tahun. Oh, Prabu. Rek nanya, rek heureuy gitu. Serius. Kumaha? Kan teh ke rumah tangga merenya eta mah. Nya. Rumah tangga. Terus Udah murah kali mah kan. kan Saudara hiji, cetak dua. istri. Hiji. Lu di dia. Jadi dia Lu di luar. kilo. Hebat. Teh ieu tilu cenah Mesin ngaku. kulkas. Eta tapi habis ieu komus tadi can beres. Komus. Kumaha mangan komus teh? Kegiatan naon? Oh, eta. Jadi komus teh teh sebenarnya mah ada singkatan katanya. Komus teh komunitas orang Sunda. Dan ahli cerita itu panjangnya, tapi bingung sih. Intina mah. Bingung gitu nyaritakeun sedih gitu. Jadi kumanya Ieu atuh makan. kumaha Mending oge anu mah intina. nya. Intina makan. Inti. Ini sok intina kumaha. Abi nanya ka mangaan inti. Oh, intina. Ya. Aduh. Jadi intina mah kieu lah. Ngadirikeun komus teh mempersatukan orang Sunda. Tapi aya di wilayah industri urang. Berarti lamun urang Jawa kumaha biasa. Ya keur bae. Kan bae teh naon. Bae. Eta mah sekedar nami katanya. Ada nami unggul gitu maksudnya intinya mah eta lah Jadi mempererat silaturahmi. eta makna nama luas. Luas gitu. Seluas samudra eta naon di air kita sagala tambut teh. Mangan dulu sih lalu ieu. Ada sisa-sisa. untuk teh. Garu. Jadi mangaan teh paminten inti nama tinu komus teh ngajarin silaturahmi nu terbuka kanggo masyarakat anu aya di industri eta. Namanya Lah sebisana. perihal kegiatan eta teh cenah sakumpul mah sok aya touring, aya nyorong main bal, nyorong voli tah. Ayeuna mah masih jalan kan? Alhamdulillah ya nanti masih berjalan tapi kanu
bidang olahraga, gitu. Olahraga naon wae? futsal, kan eta nama nu jalan futsal. Kieu onggo. Itu. Basket. Kudaan kieu kan mana yang seru alo kenapa kudaan. Kudanya. Tapi dah touring oge teu sering kos anu anak nu lain nya. Nya datang sibuk Touring kan gitu itu emang paling kan aja gitu. Wah, ieu mah seru aja dina ieu mah. Berarti Seru aja sih ieu. sama geus bubur. Wah, unggal ajak aya. Nah, pangaten inti nama olahraga itu namanya. Ya, Olahraga olahraga. atau sejarah. Nah, ayeuna pertanyaan terima kasih. Terima kasih. Aya kesibukan ayeuna naon tah? Nulimut. Nya sibuk digawe anu. Udah naon mah. Itu maksudnya teh jadi kesibukan selain di damel gitu. Kayak naon deui. Saya di voli, futsal, lihat kernet main basket kami sih. Mau jamu. Kegiatan abi mah aduh nyata sibuk pisan sih. Sama baripu udah aja sedih masih dia mah. Bisa disebut gitu Dari sih. hari disebatkeun mah sedihnya kan Sedih sedih wae. Udah kumaha deui pan urang kehirup kan mun teu hirup mah paeh teh apan kitu nya. Harus sih atas. Sibuk gitu teh sebenarnya teh mun dina diri abi mah nya kegiatanna aduh. Nyata sedih menceritakeun. Hayo we sedih. Di mewek henteu. Poli jalan sedih. di lapang atau rupanya kayak poli di jalan yang mana tabrak gitu. Poli di lapang, Di lapang, futsal, di lapang. ya tanu Balik futsal sedih. bari tanu sedina mah eta ngadu. Kan mun balik mun sakalian pegawai di mama atau rumah di mana, milu ngadu gitu. Ya, Berarti 10 lah. intina hobi mengahan mah sedih. Ya, sanes. Kayak akan. Itu berkalinya. Dari mana cager? Nah tadi ente poli sedih, futsal sedih, ngaduk sedih. Itu nyatakan kamu sedih. Udah sedih tapi buat tinggalan sedih ya mainan balok. Akhirnya sedih. Beneran balok. Kan sedih kita kalau ke balok. Gara-gara takal balok sedih. Aduh. Aya di titik mah bade naras. Nah jadi lebih tanya gitu. Nya salahnya urangnya bintang tamu. Makasih. Jadi nantang ya wajar. Bintang tamu nantang tanya. Kemarin kita udah beakan orang baik. Ibu bahasa. Kita sebenarnya cenah ante kepubur pernah janten atlet silat. Silat. Debus. Silat mah di geser ke meja. Tapi mah desah ya. Dadanguan beureun. Itu aya asa di baru memang. Dadanguan eta mah Serius. Dan tipe nu kana golak. Kenal rompo. Kenal. Sanes kenang nabi mah. Sanes. Roda. Tah eta tukang kecrek. Tukang kecrek kubur mah. Eta ngadangu ti saha abdi tukang kenal. Eta si Bosiana. Hah? Bosiana Kenal sok. Kerasop. wae tayana Suudon eta mah meureun suudon. Sudon. Enten eta mah. Sudon. Bisi murukan heueuh teh teh dibeja-beja ka batu. Padahal heueuh. Padahal mah Iya mah. Tapi eta leres mah kan. Kepupur cenah pernah jadi kuda lumping teh. pernah nyanyi jadi kalungking aslina. Wah ramai bisa. Sok dar beli asli. Kenal beli gitu. Udah acuk sahe gitu. Coba beja. Aya beja. Tapi udah pernah. Boga iya orang mah boga tim khusus Ekspedisi. khusus jadi tukang ini ya tukang nangan data bintang tamu. Aya Jadi kuda lumping si ante. Acen pernah. tapi masih lupa dah cari mangaan. Hah? Mangkana masih lupa. Lain mang gana, mang nanang meureun. Mangana. Tah
Si man nyagerkeun anak. Oh, Make jampe nanti kumaha man? Jampe nyagerkeun kemarin kasurupan teh. Aya jampena. Aya seneng mah. Tapi dah mau deui. sedih kurang Aing nantang ditanya tapi jawabannya sedih kabeh. hari ini bintang tamu teh cager gitu. Gue ada disebutkan cager depan dia bukan teh. Kalau mun teh hirup apa ya? Si Maang tadinya Cager teh ieu teh dahareun geunya. ager tuh eta mah. Jauh. Naon? Pager. Beuki jauh. Pager. Saurna teh mangaan teh jago nyanyi ela nih kudu jago nyanyi ya urang dangukeun suantena tapi engke geus iklannya mangaan orang siap heula nyanyi eta mangaan nyanyi duka nyanyi Cina duka Thailand duka Mandarin duka Eropa Bukan Nigeria. duka gimana penting mah dangukeun engke nya stay terus ya dia tataros ka nu ngartos teu ka mana-mana